jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikin masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nguparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimin ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus kapun guru urang sadayana kesepuhan orang sadayana kersana ama didi kurang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna
kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Udi Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan dia hadir sami kusim kuring dipehormat para qori nu alhamdulillah kagagas sim kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui hayang jadi qori baheula jadi di qori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakjana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggihjeung nyana ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh rubadak ge langsung dari simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantahan can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu Masya Allah seueur jalmi loba jelema
kadeleuna mah siga jelema wallahu a'lam. Kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore, aya anu beungeutna jore hatena jore deh. Eueuh pupurieun tah mah si ieu modelna tah mah. Aya anu kasep hatena kasep, geulis hatena geulis ngan hese. Mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeunan Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wawuh jeung bupati, supaya ulah wawuh jeung kapolres, ulah wawuh jeung kapolda, poe kate wawuh jeung kitu beneran, wallahi besi pajar itu beneran. Arinya nama wawuh ka urang eueuh masalah, nu penting mere duit. Tuh siapa kan tungtuna jore kan. Bupati bapak pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun wau masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya jipendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya anu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan nu jelas balas satutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang, petani, kiai, santri, ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon sim kuring di dieu, jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah. Hese urang mun cara penca deuk ka mana ngajurus. Ngajotos ka mana ka tangkis. Tuh kan, ieu mah pan bebejana jago penca teh ye. Si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa. Cimande tamat. Kalong ngampih aya. Kalong ngampih sok narembel di sia mah aya. Tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim. Lalagaan ngusruk. Cekulat teh ieu ti penca mana? Ya Allah, horenganan sebuah pengakuan mah teu jadi ukuran. Teu jadi ukuran atuh. Horenganan teu becusna naon. Masya Allah, sigana we gagah make jas. Duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia teh aya 5 benua. Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa. Di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling. Tenar nih. Bisaan orang Pandeglang. Maling naon cenah kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal. Nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi orang Pandeglang. Urang Arab ge bingung. Nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah. Maling ge ka Mekah, di Mekah ge maling terus. Upahana.
Masya Allah. Ditanya, kenapa saya maling deh? Udah deket Baitullah babari istighfar. Tolong benernya. Pandeglang teh, iya orang kercicing di Pandeglang. Terek ngaji simkuring marek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah. Ibu Yud Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia na tanding, masalah tanding, gelut, tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leleukeunana, nyieun gelang. Tapi nyieun gelangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi beulem ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeus dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh. Dengan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Geus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande, mande, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg. Bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pande, pandendres, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasarit Hidayatullah teh nyerang Banten.
babat Banten nu dititik beratkan ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1570 maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampaikan ke Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang Peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah maksudnya nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah hebat Pandeglang teh teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu wah Pandeglang tapi cekaruhna lain kitu Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas bahasa dedeleuan anu jelas teh negla di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh di mana lembur Sanghyang Herang teh di dinya teh aya batu daerahna rada pasir di mana Sanghyang Herang itu nyaho jepes ya itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya di mana Sanghyang Herang di dinya teh rada pasir didinya aya batu gede batu teh diesian ku opat jelema juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara ke arah barat ke arah selatan timur maka disebutna negla siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang luar biasa maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan mun hayang neuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan nah eta teh bahasa karuhun Sanghyang Herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang tilu sia mangajina masyaallah nyoret bener atuh tuh kan iyalah Pandeglang masyaallah iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia Masya Allah masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang cuman nu dua deui dianggap dhaif nu tilu eta mah mu'tamad ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget ayo bahasa Inggrisnya pasti kaget moal aja aing bahasa Inggrisnya nu nyaho mah ngan I love you doang iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasmiyah istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita
nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar. Jalan Anyar buatan Danles. Nah, ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaoma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah, tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup, sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi salat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren acara urang kieu teu kaget. Ayo modal ieu. Endek ku baca salat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ieu abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu alal hak mancing, masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kiai kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya ge. Aduh, kesambarangan lauk waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok indit. Ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat
di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus Haji Agus kita pula minta jampena kayak heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanna nama nitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah sairlah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae ge hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanna nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin
pokoknya hebat baik kidasi mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat tilok ribut dana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangungkeun mang nyesehkeun dongeng nabe orang resep itu tak bisa mantep kidasim ayo di Pandeglang aya hiji jawara orang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engkena eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa wae sih indah wae maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun geus jebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampe nanya ye dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira magrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna ilum ku urang setengahna deui cokot tacai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya aju tutupan bacaan ku maneh engke inungkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit untuk nyandung tak iya mau dipikir iwe cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan bener saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapakna ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok marara sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babad Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh
Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali ieu teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang, geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Beuh, segala rupa urang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin urang Pandeglang. Ih, wahara. Tapi ulana lekituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, masya Allah, mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit, Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Iraha gitu. Tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente munah yang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah tinggal banggana bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan, kula mah penting sok kadoakeun, kemudian dihadiahan, nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah. Geus we gitu, asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung, tetapi nyana horenganan seorang bengkong. Nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba. Tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor. Beda sok-sok lah. Ta eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan ka dia dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres, make curug doang simpreng beres langsung. Hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin, kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena. Lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ai imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug bae. Ya Allah ya Rabbi. Pernah sih ge nyundatan di talian gini. Banyak nyundatan di talian. Beres nyundatan, bentak, teu bentak-bentak kieu. Salah nyundatan, tah bawa ke Sunan Rohmat. Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado. Balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana. Pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng-simpreng mah beak kabeh. Atuh pararae jelema. Berangkat deui nya ka Mekah ka ditu. Bebeja ka guruna. Mama, kunaon? Dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema. Emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh. Ya, atuh manajang pamajikanana. Cesakeun saeutik atuh. Tah dipraktekeun. Tah ieu Sunan Rohmat Godog. Etalah anu pertama meraktekeun
nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu get terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah mun ditolak alan teh kakaraket tolak budak terus beres. Kakaraket tolak beres. Kehebatan Kidasim. Ya Allah ya Rabbi luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain samarangan. Tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah eta masinis kaget di aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus bae ditingali heuh ieu tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin.
nuku kula kuari karandapan Habib hiji Habib Lutfi, 2 Habib Umar, 3 Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah. Ari sieu mah edan jahe. Kolot-kolot geus tahu diri mah tuh. Masyaallah. Itu beda jauh tuh. Orang ngobrol saeutik ka mana apalin. Hate urang katebakeun. Masyaallah kadang muringkak bulu urang. Tapi aya satu kebanggaan. Masyaallah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib nu kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun. Anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek lobatanana kos kitu. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan zaman. Katarak wae hayang kan ja. Doh, mantek ieu kadareuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah ti mangsa tentang Pandeglang jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana. Nah, nu ngantak nu arasli teh ka kampung. Teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuing, seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis. Masalah nu aslina ge aya, ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihad dia moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditinggali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ilqul surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasanya tah ieu lah para jamaah jadi artina jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Bagdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم أدم الصلاة على الحبيب محمد
أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا